ieu ninganna daun pandan teh. Ya Allah, geuning siga anu nyemprot ku aing rek diala ieu teh rek nyen bubur. Oh, sia nya. Naon eta teh? Eta daun pandan disemprot ku manehnya. Wah, kayak disemprot ku urang. Geuning maneh aya di dieu, berarti maneh. Urang mah keur eta nyidik-nyidik eta teh. Nyidik naon maneh? Sok tarang aku sia mah. Si Rohman. Nah, kenapa nyidik-nyidik si Rohman sia mah? Nah, maka jadi eta maka jadi Tempo nyeludingkeun maka disemprot ku urang. maneh tuh tempo. Teuing atuh teh nya. Ngom ketanya rek nyen bubur. Aing di daang mah kumaha weureu sia teh. Bubur hayang nyemprot nu kitu patut aing mah. Ning maneh aya di dieu atuh keur Beudah naon? make jadi da jelema mah tuh udah di mana we meureunan ayana atuh. Sia masuk Eta ngebohong. masuk kitu make ngabohong. Teu hararayang atuh nyemprot daun nu kitu kudu meuli obatna. Kudu boga semprotana. Pan aing mah baru boga semprotan. Meuli obatna ge emung aing mah. Geus meulikeun kana udud ku aing. Nambah banget teuing teh. Tudang-tuding teh tong sok kitu teh. Loba ngomong Jadi jelema sia mah teh. kitu mantok geus Itu masa mah sia teh Teu pararuh manusia teh. aing jadi paih.